Acara selanjutnya, persembahan dari siswa SMK Muhammadiyah 2 Kuningan kepada Saudara Muhammad Rafa Al-Sidik. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kuningan, ketua yang saya hormati majelis Dikmen pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kuningan, dan saya hormati kepada Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1, 2, dan 3. Dan saya hormati Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan. Pertama-tama, yang paling utama, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Ilahi Robi, yang mana kita diberikan nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat ihsan. Salawat dan salam tetap tercurahkan ke baginda urang nyatana Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kulawargina, sahabat, tabiin, tabiat, serta kaurang salaku umatna anu insyaallah mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan pidato yang bertemakan mendirikan sholat. Sholat adalah ibadah yang sangat sakral dan sangat banyak pahalanya, di mana orang Islam wajib beribadah sholat. Sholat itu rukun Islam yang kedua. Ya, jika kita meninggalkan sholat, itu hukumnya dosa. Apalagi kita melalaikan sholat, melalaikannya juga tidak boleh, apalagi meninggalkannya ya. Nah, dalam kitab Fathul Qorib, di mana ada yang meninggalkan sholat atau melalaikan sholat akan dibunuh, kepalanya akan dipotong. Sieun teh sieun, enya tuh. Misalnya orang teh di mana, di Mekah orang teh sholatnya, kita orang teh dipotong. Da eta mah tidak ada toleransi. Misalnya orang udur atuh tinggal sholatna bari duduk. Nya, lamun orang teh tiasa bari duduk atuh bari nyanggigir. Tah, enya misalnya orang bari nyanggigir, lamun teu tiasa di nyanggigir, urang ku isyarat mata atau ku mulut. Lamun tiasa nyarios, terus lamun teu tiasa nyarios, urang isyarat ku hate. Nya, lamun ku hate teu tiasa, abdi mah rasa teh siga batu. Kagila-gila teuing jalma teh nya. Waduh, eta tos jauhnya tina rahmat Allah. Tah misalna urang teu tiasa tina hate, atuh di salatannya, atuh di dunia rek bade naon nya cenah ge, di dunia cenah ge abdi mah di dunia gabut cenah, atuh salat, embung salat mah cenah. Atuh eta mah berarti salatna teh cenah ge, wah urang mah salatna amih dipuji lah ku guru cenah. Amih dipuji lah cenah. Atuh tong kitu nya. Lamun urang salatna aya si neneng ieu cenah ge. Urang salatna bisa kitu nya kete menang pujian bae ti batur, wah si Aa geuning salat kawilang. Pan biasana tukang maksiat teh. Ge cek si Ate, oh si neneng ningali teu cek. Tah tong kitu, misalna urang teh karena Allah, misal abdi salat karena Allah, kete menang bonus ti Gusti Allah, menang perhatian ti si neneng ongko. Nya kitu. Misalna urang teh salat sing digendir ku Gusti Allah, aduh mani paur eta. Atuh enya misalna urang teu salat, da salat teh sangat sakralnya. Urang ge pasti aya setan. Di mana urang keur salat teh pasti mikiran naon. Cenah ge, yuk beas can beuli yo. Sangu tadi yo, aduh cenah ge. Salat teh hese nya, hese tapi
ku hese-hesena salat mending urang salat. Karti teu? Enya kitu aduh. Atuh saking hesena salat geus samampuna urang samampuna. Da salat teh hese ieu sih nang hawa nafsuna bae nu hese. Da loba setannya. Nu dihandak we setan kan. Sisieuna. Henteu atuh budak rezeki mah saroleh sadaya nya. Tidak ada kata itu, kata apa? Kata maksiat. Ya di mana salat ini sangat sakral. Di mana jangan menggabahkan salat misalnya. Misalnya Al-Fatihah kalah kana yuk. Atuh entong doraka mending kitu mah ulah salat bae ja misalnya urang salat malidingkah komo salat teu make wudu nya. Misalnya urang hayang salat tapi teu make wudu eta leuwih-leuwih dosana nya. Leuwih-leuwih jalma anu teu salat lamun salat teu make wudu siga ngalecehkeun kana ibadah. Enggak, abdi ente wudu. Henteu. Pak. Atuh ya. Misalnya cenah ge aya rerencangannya di pondok cenah ge. Tiris salat subuhna tong ieu bae cenah tong wudu gitu. Atuh moal ditarimanya menang dosa ongko teu ditarima ongko dilaknat ongko atuh. Atuh mangkarating satiris-tirisna urangnya, satiris-tirisna ieu atuh salat mah kudu salat. Cenah na kitab Fathul Qorib lamun teu salah abdi ningalian teh misalna urang wudu dina waktu subuh sanajan tiris eta urang kebal tina api neraka. Sok hayang teu kebal ti api neraka? Hoyong. Komodi kebal dibacok. Eta mah leuwih hoyong ya. Atuh entong nu kitu mah tong diturutan. Urang nurutanna nu benernya. Da salat teh yaitu ibadah anu teu tiasa dijokian. Misalnya urang bayar ya ngajokian salat atuh teu tiasa nya. Mani culuy udah. Dage urang teu urang teu rajin sok bayar 200 cenah 200 salat ieu salat subuh cenah urang teu rajin tiris saking tirisna saking teu rajinna urang kudu salat. Aduh lamun teu salat bahaya. Misalnya cenah geuning urang teu salat teu dibunuh cenah ge berarti engke di akhirat eta mah di neraka dibunuhna dipenggal. Ya. Atuh kumalinya atuh kudu ditebus. Da salat teh sungguh sangat wajib. Tidak ada alasan untuk tidak salat. Ya. Yang dari tadi jika tidak mampu berdiri duduk ya. Jika tidak mampu duduk ya nyanggigir. Apal nyanggigir? Tah. Jika tidak nyanggigir atuh ku isyarat lamun teu leuwih-leuwih ti isyarat mah atuh salatan bae nya jeung naon hirup ge cenah. Nang ngabebanna negara atau keluarga mah minta duit salat moal ngabebanna negara bae eta mah. Apalagi negara kita. Tong seuri. Ih malah seuri. Nya ami tetegang nya. Hapunten deui Bapak. Atuh nya salat teh mani paurnya orang lamun meninggalkan salat apalagi melalaikannya coba. Apalagi mengharapnya I love you si neneng si A gitu kata si A rajin euy tong kitu urang teh kudu make hate hatena kudu tagem cek aya caritanya ieu mah carita teu adul teu ngabohong. Sahabat Nabi nya abdi poho Ali tanya si lagi kanjeng Nabi teh sok lamun anjeun salat na husu ku abdi di pasihan sorban tah ti sahabat eta teh salat ieu kanjeng Nabi bade mere sorban warna naonnya nya tah itu berarti teh husunya cenah lagi tah itu tapi sahabat eta teh pernah hiji hari hiji poe hiji bulan manehna teh salat husu salatna teh manehna keur salat dipanah teu karasaeun berarti eta teh husunya saking husuna panah ge nembus kana dadana tina ieu eta ge teu karasa saking kuhusuna tah sahabat eta teh langsung
langsung di pasihan sorban ku Kanjeng Nabi. Terang warnana naon abdi gede teka dia teka TKP TKP non pepanahan pak gitu mani pauri lah pun maut urang mah usuk gitu lapar ya yuk mangkareting non mangkareting urang teu dahar cenah lamun salat subuh kumaha ieu urang teu rajana MTK isuk euy teu rajana tong kitu nya urang teh kudu niatan karena Allah. jadi naon ya jadian ya sakitu bae disim kuring nuhun kepada MC yang sudah mengasih waktunya untuk saya dan bapak-bapak yang ganteng. Idaman ini ada ampun habis ya segitu saja dari saya. Jika ada kata salah yaitu dari saya, dari ada lebihnya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maaf jika ceramah kurang sempurna karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu bersama. Aduh, pada ampun ya. Tina Google. Nah sakitu bae ti abdi lamun aya salah ucap mohon dihampura lamun kana hate moga di ieu hampura. Sakitu bae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Salim dulu.